Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana kurang kali murid kelas 5. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo ayeuna urang ngabahas pelajaran bahasa Sunda. Satu acan dikawitan sebelum dimulai pelajaran bahasa Sunda. Hayu urang sami-sami ngadoa heula. Doa sebelum belajar. Doa satu acan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadayana sarehat. Salajengna urang lanjutkeun kana pelajaran bahasa Sunda. Sok dibuka buku paketna. Yang sudah punya dibuka, kalau yang belum punya buku paket, lihat videonya, simak videonya sampai selesai ya. Diperhatikan. Paniten basa hiji maca teks deskripsi. Jadi membaca teks deskripsi. Jadi di dia aya bacaan anu mana bacaan teh tentang kaulinan. Ai kaulinan teh permainan anak-anak. Ieu dihandap aya teks dadaran atau deskripsi eusina ngeunaan kaulinan barudak baheula nyaeta jajampanaan. Pek baca dina jero hate gitu. Di bawah ini ada teks deskripsi isinya mengenai kaulinan barudak anak-anak, isinya tentang permainan anak-anak dahulu yaitu jajampanaan. Jajampanaan teh bisa disebut jampana teh keranda gitu. Jajampanaan kerandaan. Jajampanaan. Nah, kecap jajampanaan asalna tina kecap jampana. Nah, kata jajampanaan asalnya dari kata jampana yaitu nyaeta alat nu dijieun tina kai atawa awi pikeun ngagotong nu gering, yaitu alat yang dibuat dari kai yaitu kayu atawa awi yaitu bambu, awi teh bambu, pikeun ngagotong nu gering untuk menggotong orang yang sedang sakit atawa nu maot atawa budak anu disunatan gitu. Di kampung mah baheula teh pake jajampanaan, pake jampana, pake keranda atau anu digotong gitu. Jajampanaan mangrupa kaulinan anu niru-niru jama nu keur ngagotong jama atawa barang make jampana. Jadi jajampanaan itu merupakan permainan yang meniru orang yang sedang menggotong orang atau barang yang memakai jampana. Kaulinan jajampanaan dilaksanakeun pikeun ngeusi waktu kosong. Jadi kaulinan jajampanaan dilaksanakan untuk mengisi waktu yang kosong, waktu yang luang gitu. Waktu main. Serta hiburan pikeun barudak, serta hiburan untuk anak-anak. Dina prakna ieu kaulinan teh niru-niru kolot ngagotong nu gering jalma. Dalam praktiknya gitu, permainan gitu, permainan jampanan itu meniru orang tua yang sedang menggotong orang yang sedang sakit. Baheula samemeh rea tutumpakan kawas ayeuna itu dahulu sebelum banyak tutumpakan kawas ayeuna yaitu kendaraan tutumpakan sebelum tutumpakan atau kendaraan
seperti sekarang. Jabati eta selain daripada itu ieu kaulinan teh merlukeun gawe bareng papada nu ulina. Selain dari itu, kaulinan ini atau permainan ini memerlukan kerja sama gitu, gawe bareng kerja sama dengan yang lainnya yang sedang bermain. Ieu kaulinan diulinkeun ku sakelompokna tiluan. Jadi permainan ini dimainkan oleh 3 orang dalam satu kelompok itu. Per kelompok teh duaan anu jadi jampanana ari saurang deui. Nah, anu tumpakna. Jadi yang 2 orang jadi jampana, yang satu yang tumpak atau tunggang atau yang digotongnya. Ieu kaulinan henteu merlukeun alat-alat. Jadi permainan ini tidak membutuhkan alat kayu, alat bambu, tidak. Ngan perlu tempat anu rada lega. Jadi cuman membutuhkan tempat yang cukup luas. Bisa di buruan atau di lapang, bisa di jalan anu langka kaliwatan ku tutumpakan, bisa di halaman rumah atau di lapang atau di jalan yang tidak dilewati oleh kendaraan. Tatahar samemeh kaulinan. Nah, kegiatan atau sebelum keulinan teh atau permainan teh apa? Gitunya. Kahiji ngumpulkeun babaturan pikeun ngalaksanakeun kaulinan. Yang pertama tah pelaksanaan sebelum permainan teh apa? Yang pertama kahiji ngumpulkeun babaturan pikeun ngalaksanakeun kaulinan. Jadi mengumpulkan teman-teman untuk melaksanakan permainan. Yang kedua memilih pasangan kaasup babaturan nurek digotongna, termasuk teman yang akan digotongnya. Katilu yang ketiga milih tempat nu cocok keur kaulinan, memilih tempat yang cocok untuk permainan, ulah di jalan raya gitu. Kaopat nyieun wates mimiti jeung wates tungtung nu jarakna kira-kira 10 meter. Jadi jajampanan di dieu mah sakelompokna teh 3 orang, engke teh dilumpatkeun, dibalapkeun. Misalkan aya 2 kelompok, 3 kelompok engke teh di balap lumpat gitu, panggancang-gancang sampai finish. Bari menggotong orang lain gitu, digotong. Prak-prakan kaulinan, nah pelaksanaan ke permainan sanggeus pasangan-pasangan sayaga. Setelah pasangan-pasangan siap, nyaeta 2 anu jadi jampana jeung saurang nurek digotongna. Satuluyna nangtukeun sababaraha pasangan anu bakal lomba. Setelah itu menentukan berapa pasangan yang akan lomba. Cara nyieun jampana, cara membuat jampana. Duaan anu bakal jadi jampana teh nangtung pahareup-hareup. Jadi 2 orang duaan anu bakal jadi jampana teh nangtung pahareup-hareup. Jadi 2 orang berdiri saling berhadapan, leungeun katuhu, tangan yang kanan katuhu atau wakenca atau yang kiri ditikelkeun, dilipat serta nyekel leungeun babaturan serta memegang tangan temannya anu ditikelkeun, memegang tangan teman yang dilipatkan. Grafik titenan gambar 1 ieu di halaman sebelah. Nah, tinggal halaman 3. Pasangan-pasangan barudak anu geus sayaga nyaeta 2an jadi jampana jeung saurang nu digotongna. Cicing dina garis mimiti. Nah, ditinggal dina garis mimiti, dina garis star.
Sanggeus di aba-abaan, setelah ada aba-aba, pasangan barudak teh lempang ke pagancang-gancang. Jadi pagancang-gancang menggotong temannya, yaitu untuk sampai ke garis tungtung atau garis finish. Pasangan anu pangheulana nepi, pasangan yang pertama sampai eta anu dianggap menang, itu yang dianggap menang. Grafik irikan gambar. Nah, tinggal saya itu jampana ieu nu pasangan dua pasangan ya, ieu teh dua orang. Nah, lihat tangan kanan memegang tangan kiri. Yang ini, yang kedua, tangan kirinya memegang tangan kanan yang dilipat. Sedangkan yang tangan kiri yang cewek ini memegang tangan kanan yang laki-laki yang dilipat. Jadi berbentuk segi empat gini. Terus di sini nanti ada anak yang digotong di sini. Nah, contoh di sini gambar, nah gini, ada yang digotong gitu. Tapi bentuknya seperti ini, ya. Tadi dia kamus alit. Baheula, baheula teh sama dengan dahulu, cicing, diam. Cocok, cocok, ditikelkeun, dilipatkan. Jampana, keranda, jajampanaan, keranda-kerandaan. Kaliliwatan, dilewati. Nah, itu kamus alit sok dibacanya. Santos kitu, ayeuna tingali eusi bacaan. Pikeun ngajawab pananya di hidep, ngumpul limaan-limaan jawabanana ditulis dina kertas lembar. Ayeuna mah masing-masing. Tah, ayeuna mah tugas masing-masing, bukan tugas kelompok. Hiji, naon sababna disebut jajampanaan? Kenapa disebut jampanaan? Apa sebab disebut jampana? 2, naon ari jampana teh? 3, naon sababna baheula mah mawa nu gering make jampana? Kenapa dulu? Kenapa sebabnya dulu mah membawa orang yang sakit itu pakai jampana? Nah, lihat di teks yang sebelumnya, di teks di sini ada jawabannya. Nomor 4, kaulinan jajampanaan sakelompokna aya sabaraha urang. Jajampanaan teh sakelompok teh ada berapa orang? Nomor 5, naon gunana nu duaan dina kaulinan jampanaan? Apa gunanya dua orang di dalam permainan jampanaan? Ya, itu 5 nomor saja di isian. Tugasnya itu saja. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Untuk pelajaran bahasa Sunda dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.